Ada si Dede nih. Sekarang saya sedang berada di perbatasan dua desa menuju Mam itu teh. Wah, sareng naon rencana Bu? Saya eta ngantoran bita urang teh kesel hayang ansrub sedia tuh jeung desa mana? Si Dede cenah di si Wiwin ka akhir. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di perbatasan dua desa antara desa Cibanteng dan desa Burjojaya. Dan inilah suasananya mantap pisan. Kang, di palihan mana icalan teh Kang? Oh, di palihan itu ya. Mohon. Mangga wilujeng. Mohon parutan ya. Mangga. Mung dua mah. Dua. Subur. Ngaramet nuju ngagemuk Ibu. Ngaramet. Oh, mung duaan. Duaan. Mohon, punten wilujeng Ibu. Aduh, punten Ibu ngawagel. Damang. Alhamdulillah. Mangga nuju Mam itu teh. Wah, sareng naon rencana Bu? Saya aya we di kampung. Naon ngaramet atau ngagemuk itu? Ya mulang. Mohon. Cek bala ye. Bet meuninya kan dahal eta ledok ini ngangarena. Pan eta ngelekep banas ih. Kunya lira Ibu ngarametna? Tuh seueuran. Oh, seueuran. Aya di dieu mah panggih tentara saat panggihnya cairnya. Ya da kepan gaduh ieu. Irigasi bener. Aya itu. Dan moal aya istilah gagal panen dia mah. Upami eta mah, upami teu bentas bendungan mah saat. Wow. Urang upami eta mah do jebol. Upami jebol mah nya. Dan eta nya itu getos malah barolong. Ibu asli kurang dia Ibu?
Ibu bumi itu tuh. Oh, di balik itu. Pun itu nu itu tuh mainan solokan aya saung bayuna. Itu di kampung Kurir dia asli orang dia ibu punya. Urang lunjur asli. Orang lu. Suasa berapa tahun ibu teh? Pun anak 50 langkung. Ayeuna teh, tapi masih jagjagnya alhamdulillahnya. Alhamdulillah gitu. Lihat we kieu bantu ngabantos batu tuh nedaramel. Mudah-mudahan sing jajag sing sehat ibunya panjang yuswanya Panjangan Bu. ibu mah nyeri tuur. Nyeri tuur. Bukan seueur ka sawah bakat ibu. Kamu lagi sawah mah. 1,5 juta sabata ibu. Nuhun. Jalur tengah mah kelas 1 di sabana teh itu pangaosna teh benten sisi Cilongan mah. Kami itu ranca tuh paling ditu. Oh, jantan benten-benten di dia teh. Benten kelas 1. Terus ngaramet euy. Ngaramet urang ah. Dah nyar kene yang teu gede ngaramet. Lain geus dikaper deui. Kurang mah ngaramet. Di mana ngaramet teh? Sorangan. Tuh eta ngantoran bit orang teh kesel hayang ansrub sedia tuh jeung ada samana. Si Dede cenah di si Wiwin ka Herman gitu. Nya di ditu. Di telepon teh moal cenah cenah ieu nama moal kalunjuk cenah aya tadi dia mun Senin mah sakayang mun menang marek ngitaan deui we keburu-buru dikepret. Sawah Cimuncang si Dede mah depan sadapan. Barek kamu mana Neng? Takut si Aa cenah pamilarikeun. Mobil pamilarikeun. Dijajab kan? Wah, ya mama. Oh, mama. Si Dede nak. Mereka mana pada wih? Oh, itu pada we. Senang tinggalin di saung.